Gaji Dek, ingat zaman kiwari maniku lalengan kene. Modern nama ku pacul, ku menaon, ku mesin. Gandeng lah. Ulah ku leungeun atuh. Gandeng lah. Dek, kene kararnya teuing aing mah ku leungeun eta. Tuh, nu batur mah arah lenggos tuh belah ditu belah kulon ku mesin lain ku nu Gandeng kitu. lah di babet ku aing. Oh batur mau modern. Gandeng di babet ku aing loh, Dik. Aing rekam mesin, masih galur gitu di saya kan kok. Tuh, tempo belah kulon mah di mesin. Kita, mana kamera? Zaman baheula we tuh ha. Tuh, bisi tegal tempo. Tuh, di ditu di kulon tuh. Batur mah rakit mesin deng di dieu. Hanya make leungeun mesin atuh kan. Deng teuing, mending nyewa 100.000 daripada kuleungan capek cek aing mah. Pesan atau habis erek. Najis tuh, mending pakai ieu. Pakai manual ya. Bisa aja kita tadi. Sakali deui punten bade ka sawah urang anu keur di mesin. Jeng, sia alaga baga teuing. Sama juga. Urang juga we. Ini anak itu juga pantau dari kunci loh. Ngeri ini. Sungut mah juga iya juga pantau dari kunci. Ya jauh ini kan. Ada yang gambar loh, kan lu tina soal. Deh, gua akhirnya teuing tadi sa kotak desain rapi tuh nu urang geus ya teh sungut juga pantau dari kunci. Geus tuh, geus 5 kotak. Ka batur mah tadi kunci. Ngomong eta. Tuh geus 5 kotak, ka batur mah geus 6 kotak deui rapi. Eta mah sa kotaknya aja tuh. Emang serapi soal itu dah upas. Boleh ini ya. Si kapangi wajah si keluar para dina. Kasih baliknya jang. Sa kotak desain rapi tuh nu urang geus 6 kotak rapi ayeuna. Oh, naon? Anu gede. Kunyuk. Ya. Ya, bengep. Baik. Oh. Pakai mesin. Tadi jadi cari HP deh. Agak. Mereka aku kuserukan sih ke Jama Edan. Lah kata Jama Edan tuh ingat tuh kalau ada depan lagi. Kata Jama Edan tuh. Nu hiji deui nih Edan pinggan eta pada lelempangan. Kocoknya di mana? Sia tuh kalau dia tinggal hanjat di situ segala. Karena suku yuk. Baca nama jong lah. Cak, batu subscribe. Cara dari mana tuh? Jangan lupa subscribe. Saya sangat boleh.